Miarsa sadaya masih kena sasarangan sang sisma bakek dina acara Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sana semung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bagekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna si Peloy karya Carasun Bagekok dina bagian 128. Mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangabarahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekulakna di seklukna di sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta kata boleh seni urang seni tradisional Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing aya dina kasehatan saralawasnanya sing dipanjangkeun yuswa ditambihkeun rezekina tur digampilkeun dina segala urusanana. Mitra-mitra supados nyangkolong tingkon waktosnya mangga urang dilajengkeun wae dan sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan brung. Para mitra kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika si Peloy nuju ngalobrol di tengah wengi sedengkeun harita Dewi Angrum jeung Andini geus ngagaloler duaan. Di luar cuaca kacida pisan tirisna, hujan anu teu sabaraha gede dituturkeun ku angin anu memang tinggalebuk. Pok harita si Mamang ngobrol ka si Peloy. Jang, eta tadi mang teh ngabalikan deui omongan anu tadi di warung anu nyebatkeun ujang padeka gua tangkorak. Asa kaemutan ku Mamang mah. Kaemutan naon Mang cingan? Ari ujang kantos pepenak teu sareng ieu teh sareng Ki Baratasena teh sareng apal saha ari Ki Baratasena teh. Si Peloy barang ditanya kaos gitu sajongjongan teu ngajawab. Tapi antuk nama si Peloy harita pok ngomong. Uing kaki Baratasena teh sabeneran can pernah papanggih euy. Latar belakang na oge uing mah teu apal. Ngan pedah dituju nante guru uing baheula pernah ngomong yen uing kudu neangan Ki Baratasena sabab anu jadi keluarga uing teh kabeh cenah uing baheula keur orok teh dianiaya ku Ki Baratasena gitu. Oh, jadi ujang teh milarian Ki Baratasena teh panginten pade balas dendam sugan. Ya bisa disebutkeun kawas ke itu Mang. Si Mamang ungut-ungutan.
waktu beki nyerelek beki peuting. Kocapna dina peuting harita cacap nepi ka isuk-isuk. Si Peloy meh teu ngarejepkeun pisan panon. Isuk-isuk si Peloy geus siap-siap Dewi Angrum oge geus hudang. Ari si Mamang nu boga imah pak-pikpek di dapur nyadiakeun jang susuguh ka si Peloy lantaran isuk-isuk butuh sarapan. Pamajikanana si Mamang anu masih kena encan datang nyabakan nu jadi dulurna cenah. Ngajadikeun si Mamang sorangan di imah pak-pikpek. Tapi si Mamang geus biasa ngalakukeun kawas kitu, dari sekali dua kali kawas kitu teh. Sangeus puguh cai harita asak geus dijieun sakalian jeung susuguhna anu kamari keneh wae. Nah eta wajid jeung opak masih keneh aya atuh terang inang. Harita dibawa ka tengah imah. Jang Neng sok ieu sarapan heula. Ulah gurung gusuh tenang we. Oh, atuh Mang, hatur nuhun pisan duh teu ngarepotkeun nya. Tuh teu ngarepotkeun ieu. Cek si Mamang harita beri nyodorkeun susuguh. Sararea harita sarapan kasup si Mamang, sarapan ringan saya aya di dinya. Lantaran pamajikanna keur eueuh jadi teu bisa masak sangu jeung sagalana cenah soalna si Mamang. Teu nyaho di mana naon jeung kumaha carana kitu cek si Mamang teh. Sanggeus rada beurang harita. Si Peloy, Dewi Angrum jeung Andini harita pamitan. Rek teruskeun di perjalanan. Lantaran waktu anu memang teu sabaraha jauh deui. Sapoe oge cenah nepi cek si Peloy teh lamun eueuh halangan itu ieu. Nu antukna si Peloy neruskeun di perjalanan seunggeus pamitan kana boga imah nyaeta si Mamang. Kenceling si Peloy jeung dua wanoja anu gareulis rancunit harita indit ninggalkeun eta pitempatan. Diteuteub ku teutepan si Mamang bari nangtung dina golodog. Seunggeus si Peloy teu katempo deui dina pengkolan. Si Mamang asup deui ka jero. Para mitra kaum dangu sadayana. Di tempat lain harita jauh ka tukang. Di mana kampung anu gede, kampung tempat karang pamidangan anak Dewi Angrum, ngaran Ciparaya. Di hiji imah anu kacida pisan gedena. Tur loba anak buahna oge. Katingali aya hiji ibu-ibu anu memang keur nyegruk we ceurik. Di pepadahan kudu jadi salakina. Sing horeng si mana horeng teh eta teh indung bapana Dewi Angrum. Anu salama genep bulan Dewi Angrum teu kabar teu carita. Teuing ka mana ngaliasna kitu cek manehanana. Pok harita kadenge indungna Dewi Angrum harita ngomong kana jadi salakina. Bapana, kumaha nasibna anak urang teh geuning? Dihitung-hitung geus aya kana genep bulan geuning. Si Angrum teh teu daekeun datang. Kabar carita. Beja naon. Ari salakina harita kur tiba ngahulang. Bari sakapeung nyabakan kana sirah
anu tangtuna ngerasa puyeng. Manehna ge sarua lain teu mikiran anu jadi anak. Ngan pedah manehna mah beda jeung awewe. Bari jeung remihak ceurik. Kami oge ibuna. Anu jadi anak. Selama genep bulan ieu teu eueuh kabar, eueuh carita, eueuh beja-bejana acan. Nah, geus papanggih jeung Jang Peloy atawa acana. Rek nanyakeun kasah atuh dah. Urang kur bisa ngaduakeun we, mudah-mudahan anak urang teh si Angrum sing salamet we. Jur papanggih jeung anu diteanganana nyatana Jang Peloy. Ya, tapi ya boga urang teh budak teh udah jasa siki-siki nah. Mani jelas teu kabar teu carita aya kawayah kieu di dagohan teh. Ceuk eta obrolan antara Inung jeung Bapas. Harita sakabeh anak buah anu aya di dinya ngarti kana naon anu jadi pikiran dununganana. Salah sahijina harita bok ngomong bari nyampeurkeun, duh kumaha tuh juragan perkawis Dewi Angrum teh ieu teh? Kumaha mohon kieu panak abdi mah ieu teh kumaha atuh pamit Dewi Angrum teh urang dipaluruh we. Yeuh dipaluruh kumaha jeung ka mana? Apanan teu puguh ngaleosna ka mana? Pok salah saurang harita di antara muridna ngomong deui. Sapa menak abdi majan? Saterang abdi. Naon anu kakuping ku abdi? Cariosan Dewi Angrum. Dewi Angrum teh kapungkur cenah nuju ka belah kulon. Teu ka kaler teu ka kidul tapi manehna cenah nuju ka belah kulon dah. Pami aya anu milarian di antawisna tangtu kedah ngajugjug teh tang nuturkeun tapakna Dewi Angrum jeung si Peloy nyaeta ka belah kulon. Nya kuring oge nyaho initna ka belah kulon. Tapi maranehana teh lain kur lengkah anu biasa kapanan. Maneh bisa ngalengkah sabulan. Sedengkeun Dewi Angrum atawa si Peloy mah bisa ngalengkah saminggu. Ayeuna lamun diteang geus genep bulan kieu nepi ka mana coba? Karti teu. Anak buah ngahuleng. Pok salah saurang harita ngomong deui. Salaresna magan pami gaduh maksad bade milarian mah teu nanaon. Atuh teu menakan jalmi na oge sugan we atuh ngamana menakan kabarna kawas kumaha kitu. Inungna Dewi Angrum harita milu ngomong bari curingak. Tah geuningan kitu we bapana. Lamun aya jejakna meureunna lamun aya bejana Dewi Angrum aya di kieuna. Maksudna teh ka belah mana losna meureunna tangtu. Anak urang teh meureun saorana.
nyimpang ka hiji kampung eta wa kumaha. Dedengekeun kabarna tanyakeun kumaha. Di belah manana. Asal kadenge we kabarna kumaha. Harita bapak anak unggut-unggutan. Bener. Asa kapikiran mun kitu mah. Nya, lamun kudu neangan Dewi Angrum secara langsung memang pasti bakal hese. Nyatina naon atuh saha nurek arinit atuh kaditu neangan. Nya, ieu mah da ngadengekeun kabarna atuh. Nah pernah nyimpang ka hiji kampung eta wanteuna. Sanggeus aya kasakapakatan. Juragan bapana Dewi Angrum harita marentahkeun ka anak buahna. Anu dipercaya duaan pikeun maluruh tapak lacak Dewi Angrum jeung si Peloy. Sugan Dewi Angrum jeung si Peloy pernah nyimpang ka hiji tempat, ka hiji kampung. Eta nu bakal jadi rujukan di mana ayana Dewi Angrum. Kitu dina sawala harita. Sanggeus kitu bapana Dewi Angrum harita ngutus 2 urang jalma anu dipercayana. Pikeun neangan tapak lacak Dewi Angrum. Atuh anu dititah harita geus siap-siap rek init. Sanggeus puguh persiapan geus dibekeun. Bekal geus dibere. Kencling eta jalma duaan ninggalkeun eta pitempatan. Ini neangan tapak lacak Dewi Angrum kemana? Tur di mana ayana? Palawargi kaum dangu sadayana. Duanana harita laleumpang sapoe eta meh teu eureun. Waktu nerelek beki peuting, beki beurang. Di beurang beki sore, di sore beki peuting. Eta 2 jalma harita keur ngiuhan dina hanapeun tangkal. Bari ngurutan sukuna nu karasa rasa pegel. Maklum. Ti Ciparaya nepi ka dinya teh ngaluangkeun waktu sapoe meh teu eureun manehna duaan ngomong. Bari ngadekul dina hanapeun tangkal. Pok salah saurangna harita ngomong ka babaturanana anu keur nyarane dina tangkal. Urang kabelah mana tujuan teh euy? Tujuan mah urang ulah fokus deui. Sabab lamun difokuskeun oge da percuma. Tapak lacak Dewi Angrum atawa si Peloy geus tangtu mah kaudag ku urang. Mantak tong gurung gusuh, tenang we. Nya, tenang mah tenang. Tapi ayeuna urang rek ka mana? Ayeuna mah geus peuting. Urang neangan tempat we. Nusa kira-kira aman urang pake istirahat. Sapoe bieu urang geuningan leumpang. Kebenaran masih kena dibere bekal dieu. Masih kena aya bekal mah bisi kalaparan mah. Duanana harita ting rareret. Rencanana rek istirahat di tengah jalan. Tapi manehna kudu neangan tempat anu memang aman. Sanggeus puguh aya tempat anu memang katingali aman. Eta 2 jalma anak buahna Juragan Karim. Harita nyampeurkeun ka tempat anu dianggapna aman. Duanana nyiruruk
nyiuhan tur istirahat di eta tempat tapi ka isuk kenceling deui ini terbun-terbun keneh beuki lila beuki moreret panas jog anyog ka hiji tempat eta tempat kawilang cukup genah keur manehanana tur asing. Eta tempat teh mangrupa hiji perkampungan anu sebut padat penduduk. Pok salah saurang nah harita ngomong, Kang, aku mah urang kudu neangan heula tempat dahar yeung. Nya atuh belah mana nya? Di tengah kampung juga nama aya tempat dahar yeuh. Asa geus rada murilit dipuji teh. Sarua dewe ka oge atuh. Hayu urang neangan yo. Dua anak arasup ke tengah kampung. Neangan tempat dahar. Bari sakalian didinya sugan jeung sugan aya tapak lacak nu apaleun ka Dewi Angrum atawa ka si Peloy. Teu hese lantaran memang warung kampung anu lumayan gede. Harita eta dua jalma geus nepi ka hiji kampung. Eta nepi ka hiji warung. Di warung katingali sepi, kur aya saurang jalma anu keur barang dahar. Kitu oge tukang dagang anu ngaliwat meureunna ka dinya. Pok harita nuduaan uluk salam. Sampurasun. Rampes ujang. Mangga kalbat. Sok. Sup dua nana harita asup gek diuk na bangku panjang. Sanggeus kitu si bibi nu boga warung harita pok nanya beri neuteub. Bade tuang anta napi bade kopi hunggul ieu teh tapi naon ye? Cek si bibi harita beri neuteub. Hoyong nada pugu bi. Oh, mangga dua. Mohon dua we. Rencana sareng naon atuh? Nu penting mah sangguna wae lah. Perkawis rencang nama naon we. Cek eta utusan anu neangan Dewi Angrum. Sanggeus puguh kitu si bibi ngaladangan. Beres ngaladangan terus dibikeun soros sakalian jeung cai teh. Sajroning dahar harita si mamang anu duaan. Harita ngobrol nanyakeun kampung naon. Nu antuk nama obrolan ganti. Memangna kitu ujang bade ka mana ieu teh? Pugu ge abdi teh nuju milarian istri anu namina Dewi Angrum Manawi gitu. Ngalangkung ka daerah dieu, Bu. Saha nama teh? Dewi Angrum. Dewi Angrum. Keke. Si bibi harita kerung. Manehna nginget-nginget jalma anu pernah nyimpang ka hiji warung. Anu ngaran Dewi Angrum. Bibi masa teu kenal teu. Asa tacan aya nu ka warung nu namina Dewi Angrum mah. Ngan bibi kawantos nguping namina teh. Oh, parantos kuping. Mohon. Tapi nu ka kuping ku bibi mah eta Dewi Angrum teh mangrupikeun hiji jawara wa. Hiji jawara, mohon hiji jawara istri anu kasebat kagah da. Si mamang ting rareret. Tapi teu acan kantos bibi ningali mah ka dieu. Ceuk si mamang nu hijina deui harita bari ngeureunkeun huapna. Teu acan. Nanya eta nguping mah kantos gitu. Tapi ieu mah da Dewi Angrumna jawara. Atau napi eta kitu anu jawara eta nu dipilarian teh. Memang leres bi.
Dewi Angrum anu nuju dipilarian ku abi oge mangrupakeun hiji jawara da. Cek si Mamang harita ngayakinkeun ka si Bibi. Oh gitu. Mohon ai nguping makantos tapi ka dieu mah teu acan aya ngalangkung, teu acan aya nyimpang di ka warung bibi mah. Ngan nguping hungkul. Oh nya atuh kitu mah Bi nuhun pisan. Oh mohon sami-sami Ujang. Cek si Bibi harita beri neuteub ka anu keur barang dahar duaan. Barang dahar nu duaan mani sekut nakeranan. Sanggeus kitu si Mamang nu duaan sanggeus beres dahar pamitan. Sanggeus mayar. Rek neruskeun di lalampahanana cenah. Sugan jeung Sugan anu ngaran Dewi Angrum pernah aya nu apaleun jeung pernah nyimpang ka hiji pitempatan. Lemur-lemur geus disorang. Padesaan harita oge sarua. Bari teu weleh nananyakeun Dewi Angrum susuganan aya nyaho. Waktu beuki beurang tengah poe geus kaliwat. Pok salah saurangna harita si Mamang ngomong, "Aduh, ari beung cenah ngaranna mah geus pada apa ka Dewi Angrum teh anu hartina Dewi Angrum teh geus ka bontar ka mana-mana beureunan nya." Nya puguh anu ditanyakeun di kampung oge memang pernah ngadenge cenah ngaranna ngan beungeut na mah can apal cenah kitu saban anu ditanyakeun nya. Nya anu hartina Dewi Angrum teh bisa nakaceluk kaun-aun apa arapaleun ku ngaranna tangtuna Dewi Angrum teh mangrupakeun jawara anu diperhitungkeun mun kitu mah. Nya memang duanana harita bari laleumpang. Waktu beuki nyerelek wae beuki peuting. Duanana harita nyimpang di salah sahiji warung. Nu maksudna lain rek dahar tapi ngadon hayang ngararopi cenah lantaran sahara raus. Di warung katingali harita di warung di tempat di lembur anu ka liwatan. Loba barudak pamuda anu keur arulin biasa di warung. Barang harita nu duaan arasup ke jero warung katingali barudak pamuda teh ngareret. Tapi teu sanggeus kitu man biasa. Pok salah saurang nu boga warung nah harita ngomong. Pade pikir seunnaon Ujang, ieu pade tuang atana pinaon. Aduh, hoyong kopi, Pak. Tiasa ya di ngadamel kopi. Oh, tiasa, mangga. Sanggeus kitu nu boga warung pangnyienkeun kopi. Ke Ujang mah rupina sanes urang dieu nya. Sanes paduh, abi teh nuju ngalalana, ieu teh nuju aya nu dipilarian. Aya nu dipilarian, memang nasa Ujang nu dipilarian teh. Murang kali nah istri atana pisaha. Dunungan pugubi apa abdi teh nuju milarian dunungan. Anu namina teh Dewi Angrum. Si bapak kerung. Saha? Dewi Angrum. Dewi Angrum. Dewi Angrum nu jawara teh ya. Anu geulis rancuni teh ya. Nya mun eta panginten. Si bapak harita neuteub seukeut ka eta dua jalma. Memangna Ujang teh sahana? Ari abdi mah nya badegana we anu ngajagi di bumi na di kampung Ciparaya Pak.
Oh, jadi Ujang teh kampung Ciparaya. Sumuhun. Nah, apa kantos gitu? Tepang sareng Dewi Angrum. Yang Dewi Angrum teh lain kursa kadar pernah papangi, tapi pernah monok di daerah dieu. Nya nu tepatna di tua kampung di dieu aya kana 3 poe tapi tos lami eta teh. Oh, gitu. Nya.